Kamu lihat Watere enggak si Bang Doyok? Oh, si Watere. Iya. Tadi mah di ditu tuh. Di tukang ke nyebor. Akan si aku ya. Kalau kena aing mah apa politik kamu. Itu kopi pakai apa? Kamu teh budak letik. Pakai uyah tolong. Aing. Mana itu? Si Watere mana? Tadi mah di ditu tuh, paman. Ke nyebor. Oh, ya udah tuh. Well, Ya. aku mau ke sana dulu. Bye. Bye. Gak apa-apa. Kopi di Jailan. Yang penting dapat rokok. Lumayan. Lagi rokok lagi kosong deh. Goblok. Dikerjain sama budak letik. Akan kuya. Tolong. Wah, parkiran lumayan 5.000 urut. Terus. Kiri, kanan. Nah, apa sih ini orang? Teras terus kiri kanan. Kagak ada beres-beres sepisan. Apa sih? Terus. Malah Nih, parkirnya. Kasih kembalian. Aduh, receh, Kang. Tungguin ya sebentar. Bang Doyok, hadiah. Kau nih teh parkiran tadi gue bisa tuh. Iya, wah pulangan melena 100. Lah gua apa sih? Orang udah kasih parkir. Geus lah polontong uang gawean we. Lalu gawean cicing. Woi. Mana kembaliannya? Hei, Kang. Mungkin gila lu. Mana kembaliannya tadi gua kasih cepet? Nanti dulu Bang mau nukerin ke warung Bang. Ya udah gua tungguin. Tunggu aja Bang di sini biar nungguin biar temen yang ngasih kembalian. Ih, embuk nunggu gua sekilo. Kagak sini. Jaminan. Ah, terus duit gimana duit gua? Aduh, badai. Mau kayak gile gua kasih cepet kembaliannya kagak ada. Ay, abang orang mana sih? Muka gile we tadi si teh aku Temen lu kemana? badai ya. Temen lu kemana? Duit gua gimana urusannya itu cepet? Mau kayak gile kagak dikembaliin. Tungguin di sini, jaminan loh. Enak aja. Aduh, badai. Aing. Ya mah aing Nah. ketempuhan. Enggak, di sini duduk sini. Enak aja. Aduh. Ini, jaminan tuh. Badai. Obak sia kalah ditinggalkeun aing. Oh, saya Mang Jack tadi lepo poe. Ayo ini beunang. Manoyok, bantuin Manoyok ya. Bulu, rumah sakit pagbawakeun ka dieu. Bejain ka mah aing jatuh. Manoyok aing jatuh, Manoyok. Well, hewang penjakin ke pamajikan. Lebok ku aing teh ditulungan. Poan ka aing ajak we balap. Mana? Haan gitu. Bok, well. Ditinggalin. Well. Wah, saya Mang Jack kamari ka aing nipu, meuli bensin duitna. Pasu 100.000 yo. Well, makanya aku kesini. Tah dulu. Ini ketuker sama mainan anak-anak. Ih, maafin aku Bang Doy. Kamu kabatur mah geus beak udah dilaporkan ke polisi teh. Jadi kemarin teh 50 ribuan ya. Tah, sekarang beli 20 ribuan lagi. Merekingna ka mana? Pan kamari mereking motorna. Ada di rumah. Aku kan banyak motornya. Duitna heula aing malah. Kalau Bang Doy, kemarin mah saya lupa ketuker uangnya. Nah, ini sekarang mah uangnya asli Bang Doy. Sabaraha Bapak? Ya. Atuh.
Terus Mang Jack, 20-an. Oh 20, ya. Berarti pulangan 30-nya. Ya, kemarin 50. Nah, ini 20. Jadi kembali 30, Bang Doi. Aku motor mah banyak, Bang Doi. 30-nya pulangan. Motor aku punya 10 di rumah. Iya, loba duit Mang Jack. Oh, tuh 30. Thank you, Pak Mat. Oke, siap Mang Jack. Well. Bye. Ku aing lawan teu bayar ku aing beak ku aing diwajak ka untung bayar si goblok teh sinarian gitu. Alah. Anjir, Mang Jack. Ya motor saha we alus? Dia punya aing atuh. Masa nu batu didukan ku urang. Asa teu percaya aing mah ieu motor Mang Jack mah. Gitu tah. Dia jelema teh. Ya, rezeki itu goib, Bang Doi. Aing kemarin sengsara, sekarang mah aing kaya. Jack Denny anjing bukan yang kemarin lagi atuh, Bang Doi. Lain apa Mang Jack maot? Goblok lain menang warisan ieu mah. Menang meuli aing. Goblok goblok teh. Dari kalau tong dicapakan selecet. Pinjam aing atuh. Mong. Oh dijemkeun, sorry nya. Isuk-isuk aing jangan awe ninjam sakedeung. Mong. Moli atuh. Sin kabina-bina ting ka aing teh pan balad. Oh balap dia mah bisa rusak. Asa teu percaya anak aing si Paisan hayang anu kieu teh dijual di mall ya. Enggak terpercaya, terserah Anda. Percaya hantu ge. Si Paisan hayang anu benar. Iya tuh si motor. Pun. Ajik, kabohong ka aing Mang Jack teh doraka si aing keur puasa. Ih, ulah aku payung butut euy. Ya aki. Hei. Ke mana Mang Jack? Yo. Ajik, si Rabi ka aing ngabohong. Aku lu payung butut si goblok. Bukan aing heuh motor manehna. Wow. Bang Dai, Jik, wel kitu naon teh? isi bensin dong. Full tank. Siap. Aku mau ngapel Karanda. Sok. Anak 2 tapi wujudnya gede. Wah. Full tank Bang Dai. Bang, ada Tuh, cek aing telepon ge. bang. Udah teleponan dari tadi. Udah kangen. Ya halo sayang. Iya si Madoyok itu yang botak. Iya yang goreng patut itu teman AA. Iya. Oh iya sebentar. 5 menit juga nyampe ke rumah kamu. Gas Mang Jack full tank. Hah? Full tank geus. Keberaan Bang Dai? 50-an. Ya duitnya. Pulangan ini. Coba. Thank you very much. Oke. Well. Bye. Bye. Atipu sia tak kira ku aing tadi asian full tank nyok ku aing tadi asian. Bohongan goblok nu bareng kita bayar ka aing. Lumayan tapan. Ku aing di kana hutangkeun tali 50.000 bareta hutang geus gede ka aing. Tah ku aing dipotong 50.000 bieu. Hai. Goblok. Ayo mah duit mainan. Astagfirullah si kunyuk. Aduh, si goblok aki-aki Rabi jadi aing kelahan ka tipu aja. Aing. Aki-aki Rabi si goblok. Wah. Paruman kadeng atuh kadenge. Minta paruman segala. Apa hak Anda? Minta paruman. Gimana saya dong? Well. Well. Ayo kapan nih siapa doyok? Balap jeung aing. Moal aing geus kolot tara balap. Ya sudah. Kalau nggak mau balap mah. Well. Bye. Naon nu dirasa aki-aki Rabi geus well, geus bye. Ajig na aki-aki Rabi gitu kelaka didorong motorna. Doyok. Tulungin, Deng. Aku ya, beakeun bensin euy. Oh, beak bensin Mang Jack. Na teu mau duit. Duit sih banyak, tapi di imah tinggalin. Mintalah, asal nepi ka imah aja Mang Doyok. Aduh, aing karunya teuing laga pisan tuh dah. Aing. Hiji, dua, tilu. Hiji, dua, tilu, opat. Poho duit. Hiji, dua, tilu.
Kela mang nyokot heula. Urat saya mah. Itu atuh, gak usah receh Bang Doi. Bang. Well. Buat dulur yang minat motornya silahkan DM aja akunnya Aka Wijaya. Ini akun yang di tag ya. Tolong! Aku kejepit, tolong! Tolong! Alah, kunaon Mang Jack? Bang Doi, tolongin aku. Aku gabis. Bang Doi ya, kaki aku kejepit. Aduh, Bang Doi cepet gawatin ya. Hah, udah mau motor teh tarik-tarik teuing. Labuh jeung labuh wae aing mah, Mang Jack. Kela atuh aing neang babaturan. Iya cepetin Bang Doi, jangan nilai ini aduh kaki aku alah. Cicing ka gua neang babaturan heula ame gotong. Bulu rumah sakit bawa ka dieu. Mang Jack diguling. Labu di mana Mang Doyok, Mang Jack mah? Tuh. Nonggeng. Aduh, mani lama pisan si Bang Doyok minta tolong teh. Ada patut deh. Ama deh. Tak tulung si Bang Doyok lama-lama teuing. Ka mana neang? Babaturannya tuh ya. Teu kuat aduh. Itu si goblok malah mau ngobrol. Bang Doyok. Lah keun teuing Mang Doyok si aki-aki loba gaya. Kumaha sok lulumpatan wae geuning sok balaga pisan kubat kebut wae. Sama motorna. Bang Doyok. Kamu teh sama aing di Pitatung. Tadi disuruh udangin. Nah, siapa nih lama? Ih, urang kakara ieu tah pentas ngopi heula. Atuh ka udang mang tulungan. Yap mang tulungan yap. Oh. Jadi kumaha tuh? Heuh, kakara gerek ilit kan itu rek ditulungan tuh. Oh, ayo naik nulungan. Heeh. Nanti atuh aing jadi ka ditu lagi heeh. Yap atuh, buru. Kumaha Mang Jack? Aing ke tempat tadi deh kan si Bang Doi mau nulungin. Buru. Deulek-deulek aki-aki rabitna naon nu dirasa kudu ditulungan ka ditu deui. Wah, edan. Yap, pangturutkeun. Yah, kirain teh enggak jadi nulungin si Bang Doi. Yap lah karunya. Ah. Aduh, tulungin. Cepetin atuh Bang Doyok. Iya masuk ke kagecat beneran. Anjir, tadi bobogogan aing teh. Tadi main konten aja jadi kagecat beneran aduh. Bang Doyok, baru aing jadi kagecat beneran ini. Nah, naon nu dirasa atuh aki-aki rabik? Sia teh ke sudang tadi teh atuh motorna wae aing manulungan sia teh. Aduh, kan Bang Doyok buru iya kagecat beneran sia teh. Kalau bau ya. Gelo Rumah geuning. sakit mah ka dieu. Iya, Bu. Aduh, anjir. Mang Jack. Ya. Urang erek tulus ayeuna ini ka Bogor. Wayah nami HP adi urang dieu, da di imah we sasaha. Harana ge awewe bisi kumaha-kumaha di imah sorangan. Mau dititipin ya? Kalem Bang Doi, mau berapa lama? Lah paling sabulan 2 bulan meureun dina lilana paling 3 bulan. Wayahna ngan kade nitip. Siap Bang Doi, tenang. Kalau nitip sama saya mah aman dan terpercaya. Diberedahan nanti juga. Oh, siap. kadenya. Ya, selamat sampai tujuan. Kade pisan kade pokona mah. Heeh. Ciga tari iseul euy. Mang Jack. Assalamualaikum. Mang Jack. Mang Jack. Mang Jack. Weh, Bang Doi. Cager. Alhamdulillah. Aya adi urang ka mana kurang diajak we ka Bogor, da urang inget wae. Katanya cina erek sebulan 2 bulan, baru juga 2 minggu geus datang deui. Mau ditean. Pan pamajikan urang teh yang wae cenah meh aya nu mantuan di ditu dina kios. Duh, gini Bang Doi. Adi Bang Doi teh da ditanya juga enggak nembal-nembal. Lagi di belakang. Nah keur naon gering? Gak tahu atuh ayo tinggal dikira. Nah kunaon sih? Nah kunaon maneh? Nah kunaon? Di kumaha adi aing? Di kumaha teh aing teh? Tuh di kumaha Bang Doi. Asli gorena adi aingnya. Goblok teh ka babaturan teh. Kumaha tuh? Ampura Bang Doi. Teka haja. Kawin aing teh yang nyaho. Goblok ditinggalkeun kakara 2 minggu serenok. Edan. Mang, sini ada dagang sate. Geus aya pengen 3 tahun mah Jang. Ini dari suka mana wae, Mang? Ka mana we nepi na Jang, lamun ti Bandung, sok nepi meureun ka Jakarta Timur. Tara macet di jalan, Mang. Yuhan tengah beledag dutis. Lah sok mipir we kadang lewat tol, kadang teu Jang. Eta di Bandung menuju ke Jakarta Timur, sok menang sabaraha omset, Mang? Lah aya we Jang keur jajan budak mah.
Namun ke rame paling menang 300.000. Namun ke sepi kadang-kadang menang 3 juta. Nah, Mang, ai keur rame 300.000, ai keur sepi 3 juta. Arti mah. Pan mun ke rame mah jangan lamun mawa sate 300 iki meureun jadi 300.000. Namun ke ti iseun mah jalma. Lamun aya nu dagang budak teh sok dicekek. Anjing. Sok dicekek ya, Mang. Heeh, cekek ku aing dinu bala. Budak letik mah. Heeh. Amun teu kayu teh. Heeh, ku aing cekek ku aing. Dinu bala. Oh. Sok dicekek. Jang. Jang. Aduh, budak leutik teu beurang diheureuyaan ku aing. Cilok, Bu. Aduh, kamarana ya ibu-ibu teh biasa harus. Mang. Tukang baso. Panggil dewa aing jeung jalma ieu. Lain mah icalan cilok, Mang. Di mana-mana aing panggil dewa jeung jalma ieu. Atuh kumaha urang we atuh? Ek naon di dinya ngatur-ngatur? Ek dagang baso, ek dagang cilok kumaha urang we atuh? Sanes kitu, Mang. Nah, emang kunaon? Beuteul icalan baso, ka icalan cilok. Atuh kumaha urang we, Mang? Di dinya mending ngatur-ngatur. Bapak aing lain, indung aing lain. Yeuh, Mang. Icalan teh kena konsisten. Lamun icalan baso we. Nah, jeung icalan cilok sagala. Di dinya mah eueuh rasa percilokan. Yeuh. Di dinya boga perasaan. Karunya dagang cilok lain jadi loba saingan. Cukup dagang baso we atuh, Mang. Lieur heran aing mah. Kumaha pamikiranna sih Mang ieu? Dagang baso jeung dagang cilok. Yeuh, mun geus dagang baso mah dagang baso we. Ulah hayang dagang cilok sagala rupa. Atuh kumaha urang we, modal-modal urang. Di dinya mending ngatur-ngatur. Mang, bayangkeun ku Mang. Mun dagang cilok kana aya Mang saingan nu hiji, manehna biasa boga keuntungan 50.000 sapoe. Kana aya Mang saingan manehna jadi 20.000. Dugan tukang cilok eta boga anak 5. Kumaha, Mang? Jajana barang daharna eta anak nu 5. Si Mang tanggung jawab. Omat, karunya tukang cilok ulah disaingan. Hei! Punya kita cari bayar. Anjing. Dag, ieu rumah makan amperan ngeunah oge pas tukangan heuh, sawah heuh. Anjing lamun jeung awewe aing ka dieu jeung ka Bogor. Awewe aing kan. Eta si burik kehet. Ka dia si babal nipu ka aing kamari ieu manuk 100.000 kunyu teuing ku aing mun ka dieu awas ya burik sia ku aing rasakeun. Banggai, eta naon dina dus? Manuk Bang Jack. Manuk. Wah, manuk naon ieu Banggai? Manuk jog-jog Bang Jack eta teh. Manuk jog-jog. Wah, karesep atuh urang Nah teu disada Banggai ieu manuk teh. Kerees meureun daninganan ai sore mah gacor we kurulung-kurulung lah ya nama meureun heuh kerees meureun. Geus beuli we ku urang Banggai. Pani sabaraha Bang Jack? Geus we beuli 50.000 mah. Moal 50.000 mah urang meulina ge 100. Geus we atuh. 100 beli deui. Ah, yeuh, duit teh. Nya, bae. Nuhun Banggai. Sik, boga manuk jog-jog. Alhamdulillah kagentosan abi ya. Aing katipu ku Ciburik kagantian aya nu leuwih on teh aing. Menang manuk murah euy. Manuk jog-jog. Si Bang Doi beleguk. Manuk jog-jog dijual 100.000. Kieu mun dijual mah sapayu 1,5 juta mah udah batian aing. Sese teuing. Geut, nah teu disada-sada deh. Wah edan. Manuk jog-jog deh. Manuk jog-jog. Tulisan lain manuk. Ah, buah gelo. Si Bang Doyok nipu ka aing. Anjir. Tahu. Tahu. Bakso tahu. Siomay. Mang. Iya siomay.
Mohon Kang, siomay. Bade sabaraeun? Ai biasana sabaraha? Aya nu 10.000, aya nu 5.000-eun. Tiasa bade sabarahaeun. Sok wae sabaraha wae asal ulah 200.000-eun. Sok. Selapar ya. Siap. Bade naon wae? Nah nanyakeun ka aing pandidinya nu dagang nage. Gua gelo. Pan si Akang nu bade mesenna, bade naon wae. Ari didinya dagangna naon? Pan uhun tadi dicarioskeun, aya siomay, aya tahu, aya kentang. Heujieukeun aing geus lapar yeuh. Uhun, ieu teh bade naon wae. Aji, geus nanyakeun deui ka aing. Pandidinya nu dagang nage. Badinya wae. Hei. Lihat, aing makanya teh geus dibalian. Mang. Yaho li aing yo. Mang. Anjing nu dagang teh edan sia. Mang, wey. Anjing. Bade nu meuli nu edan. Anjing. Mang, kesini dagang sate. Geus aya pengen 3 tahun majang. Ini dari suka mana wae, Mang? Kamana we nepi najang lamun ti Bandung, sok nepi meureun ka Jakarta Timur. Tara macet di jalan, Mang. Yuhan tengah meledak bitis. Lah sok mipir we kadang lewat tol, kadang teu jang. Eta di Bandung menuju ke Jakarta Timur. Sok menang sabaraha omset, Mang? Lah aya we jang keur jajan budak mah. Lamun keur rame paling menang 300.000. Lamun keur sepi kadang-kadang menang 3 juta. Nah, Mang, ai keur rame 300.000, ai keur sepi 3 juta. Arti ya, Mang. Pan mun keur rame mah jang lamun mawa sate 300 iki meureun jadi 300.000. Lamun keur ti iseun mah jalma. Lamun aya nu dagang budak teh sok dicekek. Asik. Sok dicekek ya, Mang. Heuh dicekek ku aing dinu bala. Budak letik mah. Heuh. Amun teu kayu teh. Heuh ku aing cekek ku aing. Dinu bala. Oh. Mang, ai sok dicekek. Jang! Jang! Aduh budak leutik teu beurang diheureuyaan ku aing. Oh. Ya gampang, nantilah malam sana. Itu ada uang. Kamu godain dia. Nanti uangnya aku ambil. Nanti bagi 2. Iya, serius saya mah. Iya. Hai Aa ganteng, kenalan dong. Sebentar, nanti saya telepon lagi. Kevin. Kalau Neng siapa namanya? Aku Yuli. Yuli, cantik namanya seperti orangnya. Mau kemana Neng? Ini mau beli ini tuh aku teh. Apa itu? Sepatu. Oh, Mau nganter? mau diantar. Ayo, atuh boleh. Kamu mau beli sepatunya sepatu apa? Aku bingung belinya, makanya minta antar. Boleh, mau kemana belinya? Ayo sama A diantar, sekalian kita makan-makan. Ayolah, mau berapa pasang sama A nanti dibayarin. Wah bener ya? Serius. Satu, berangkat, gak usah dilama-lamain. Kamu kok aing? Permisi, mangga diraktukan lepit. Balik namo termio. Rambut nama nisae. Raraina ganteng. Diraktukan lepit. Nganggo calana lepit. Kapatuna sae. Jam di bageran. Hajakal teuing. Eta ukur bohong. Sabenerna mah ya. Aing kudu jujur mah. Goreng patut pisan. Goblok tukang ngamen teh. Rasa aing atoh dipuji-puji. Ku aing dibere duit loba teh. Awas ya mun ka dieu deui. Aing mobil teh ieu teh teu waras lampuna anak kunaon nya. Aing bareng poek ieu sakedeung deui magrib aing ngek balik. Ongko nu haja teh hayang we tuluy dangdut teh euy. Nepi ka burit aing resepeun meureun. Kamdai, kunaon mobilna? Aing apes mangjak euy. Ieu lampuna nu urang teu waras bari geus ek burit ieu urang pan aya anteurkeun artis aing kumaha ieu mah poeknya ulah lampu. Oh, lampu nama maot.
Oh, cing awas ku aing mengadean. Tungguan sakedeungnya. Kelak tungguan. Nah benar bisa gitu aki-aki pedut teh aduh aing mana nah yang hadian lampu aing nakolan iya aing asa teu ngarti itu curiga aing na bisa euneu gitu aing aya wae apes aing ge Mang Jack nak ka mana ieu lapisan murid manten aing poek manten kalah kage aduh aing apes aing bareng arek nganterkeun si Renok ieu nu geulis aduh aing Mang Jack nak ka mana nya aing kacau ieu mah. Nah, Bang Doi. Urang boga solusi. Solusina ieu. Tambah teuing. Tuh, tingali caapan. Tuh. Atuh aing mah nu kitu mah aing jauh ka Ciamis, atuh meureun aing sing ka Tubruk Batur nu kitu mah. Tambah teuing talian we di dieu tah. Talian Goblok. Moal balik aing pernah ku aing lampu ka Ciamis make nu kieu. Aduh, ampun teh. Ayo, Mang Jack. Ieu motor saha we alus? Ya punya aing atuh. Masa nu batu dedukan ku urang. Asa teu percaya aing mah ieu motor Mang Jack mah. Gitu tah. Ya jelema teh. Ya rezeki itu goib Bang Doi. Aing kemarin sengsara, sekarang mah aing kaya. Jack Denny anjing bukan yang kemarin lagi atuh Bang Doi. Lain apa Pak Mang Jack maot? Wah, aing menang warisan teh mah. Menang meuli aing. Gabah goblok teh. Bang minta bukan sengaja. Pinjam aing atuh. Mong, mau dijemkeun, sorry nya. Isuk aing jangan awe nginjem sakedeung. Mong, bali atuh. Kabina-bina ting ka aing teh pan balad. Oh, balad ge mah bisa rusak. Asa teu percaya anak aing si Paisan hayang nu kieu teh dijual di moal ieu. Enggak terpercaya, terserah Anda. Percaya kantu ge. Si Paisan hayang nu beunang. Iya nu si motor. Mun, Ajik, kabohong ka aing Mang Jack sadaya doraka si aing keur puasa. Ih, ulah hangul ku payul butut euy. Si Aki. No. Wei. Ka mana Mang Jack? Ajik. weh, madoyok. Jack. Aing beli HP ieu. Baraha mahal teh. Bae aing 500.000 aing keur perlu pisan. Anu balik. Heeh. Geus, sekolah heula tuh. 100 nya. Geuh pan butuh bos lah geus ngeunah di HP mah. 500 atuh kamu gimana? Tadi 500 si teh tah. Geus. Kukusan we ka eta nu urang mah. Dia bokepan tuh. Eueuh, usuk. Alhamdulillah aing teh. Ieu teh butuhna mah aing teh 300, Bos. Ayo jeung ngopi. Ngopi? Ngopi ya, teman. Ngeke sama cici. Aing teh duit teh hari teh aya-aya. Aduh, madoyok. Aing meuli HP maneh teh. Pas ya jeung pamajikan. Pamajikan kumaha mang ya kos budak pisan. kudu setor cenah pamajikan. Aduh wayana euy. Bae aing mah dirugikeun we 100. Kan dieun ka aing 400. 400 we bae rugi 100 tah aing. Mang cek mah geus jual beuli eta mah. Da pamajikan aing kadat. Setor cenah. Potong 100 gitu. Goblok teh segala pisan aing jong. Yo HP-na. Woi, Mang Jack. Iya, ayo di mah. Mang Jack, iya HP. Ya iya, aing jadi gitu ieu. Kevin, Munang, lamun aya si Madoyok ka dieu nyusulannya ngan urang ulah bebeja. Aing jemput di ditu. Mang Jack, goblok. Siap. Dalam Mang Jack. Nang, Enggak. Enggak bohong, Cil. kita pernah sepatu aing. Apa jika lompat ka dieu nya? Eta si goblok ka aing geura geus jadi HP teh 500 aing dibikeun deui cenah pasien jeung pamajikanna deui. Nah, pas HP aing jadi kieu aja. Tadi teh aya ka dieu ngan ulah bebeja ka Mang Doyok cenah. Di mana? Di situ tuh. Panggil benar ieu. Anjing. HP aing pakuman jadi pikiran geus sia teh goblok. Hampura Madoyok.
Tadi teh kageleng motor anjing. Heuh, duit tak kadiekeun. Anjing eueuh ku pamajikan aing. Nah, sok kadiekeun tadi nah. HP aing salus-alus. Goblok teh. 400 banyak. Yo, eta mah resikona da aing geus jual beuli sia teh. Goblok gagal we. Ya mah. Wani-wani ka aing nipu goblok teh. Naon sia namprak? Komisi tuh. Komisi naon sia teh ieu mah HP lain ngajual. Duit eueuh, HP bujran. Anjing deh. Duit ngalayang gope ieu mah. HP aing ieu mah. Aing di bejaan. Aing mah bisa kapanggih kitu aing dia. Tah, kacil bejaan. Oh, jadi kumane, Kevin? Goblok dia mah. Hayang naon jeung aing? Hah? Apa tadi ulah dibejakeun cenah? Ayo udah. Dia dibejakeun. Apa aing mangan ngabejakeun naon cek apa tadi? Emang dayok ulah dibejakeun. Ini jeung Kevin, tak itu aing jentrena. Kuya maksana sanes kitu. Aing beli semangka. Anda bagi samangka, Mang. Jelas aing beuki lah, aing teh aya riungan di imah ieu teh. Riungan. Aya riungan, aya pertemuan biasalah. Best friend aing. Aing butuh bubuhan ieu. Anter aing ngek meuli. Aing sekali nak beli jeruk aing. Boleh, barengan sekalian anter. Yuk, Mang. Ayo. Ayo atuh. Atulah ngadedetkeun. Anda biasa. Mang, peser semangka. Mang. Mang. Geus pilihan. Mang, heula. Ayo Pak Ipan sanes. Itu teh sanes Pak Ipan. Dia teh Pak Ipan calon wali kota Tasikmalaya. Oh, Silaturahmi heula yuk. silaturahmi lah sekarang. Ih, Pak, damang Pak. Damang. Ya aki di dieu. Pak Ipan, Mang. Alhamdulillah. Naon ieu mah ieu? Cek naon ka dieu sakirakeun teh Pak Ipan Diksan we nyalonkeun wali kota Tasikmalaya ayeuna mah naon ka dari. Naon ka dieu urang merek meuli semangka. Beli jeruk, urang beli jeruk. Urang nyebutkeun urang Pak Ipan Diksan teh naon? Silaturahmi we atuh emang ulah. Pak, damang Pak. Aduh. Bapak cenah nyebatin teh bade nyalon wali kota. Insyaallah. Didoakeun Pak, Abi mudah-mudahan sing jantannya Pak. Amin, Sehat amin. pernah lancar rezekina pokona bapaknya. Amin. Pada langsung teras. Sebenarnya. Mun. Pada meser jeruk, Pak. Siap. Ya. Awal-awal Aya. ya. Ieu di Palimana. Tadi nuturkeun wae itu. Nu nuturkeun we. Lain urusan maneh. Ya heula cicing heula. Jumlah duit 100. Jumlah duit 100. Wayahna. Jumlah duit 100. Wayahna ya mah ya. Iya, makasih ya. Pak, ayunya Pak. Lumayan. Ang. Arek moal ya. Pak Deang. Oh, mohon siap. Bisa berani ya? Tah anu ieu 14.000 sakilo. 14.000. Mohon. 10.000 tuang. Bos, paling sabaraha ieu pasna? 10.000 ada yok. Tah 10.000 cek abi ge. Oh, pan bikin nawar 10.000. Ban meni motamnya yang 15.000 nya. Sia tuh ari kahoyong mah keun wae. Ulah mahal teuing pan atuh pan ieu mah butuna loba bi. Loba mah. Riungan. Mohon sok. Jeung riungan. Ai jeruk teh aya. Jeruk aya teu? Jeruk mah teu aya abi samangka hukur. Oh, biasa. Kumaha teh nya? Pan kudu berejeung aya jeruk tadi sakalian. Jeruk ai kudu nama. Aing ngariung mah samangka ya jeruk nih. Jadi komplit. Kumaha teh nya? Kedewe lah. Oh nya. Kedewe. Kewenya pa nya? Kedewe ang. Da jeruk teh aya. Ngomong we sia teh tidak tadi moal meuli gaya sia teh. Moal meuli. Pan abi periogi jeung jerukna deui. Samangka ieu mah nanyakeun jeruk. Kedewe ang. Kewenya beda kadenya anya. Naon sang? Aing mah motor bulu kieu atuh. Elek pula cek maneh. Si Isa mah kayak elek motorna. Motor kieu patut atuh. Ngamuk ka bapak maneh. Kajongan pantau atuh mere mah. Pelaku ai si Isa dipanggulikeun maneh nu kieu. Dengekeun motor urang. Alungkeun motor kieu mah. Anak muda motorna kitu patut. Ngahina wae tuh kaki. Lain ngahina si teh fakta. Ngamuk ka bapak maneh ngamuk kan itu ngamuk.
Rabi kakak ngina. Nah, kudangan mana kan? Mau gok wae pa motor ieu mah. Mogok we kumaha? Apa tadi ke hanter mau pake? Pan ieu mogok, kamu dikira tuh panu halus. Nah, pan bapak teh boga duit. Lah, nya teu buka duit, atuh jual-jual ke beuna di girang tara diurus ieu. Panya motor CRF aya urang motor butut ieu. Kayak isukan mana geus bisa usaha, ku bapaknya ditambahan. Kayak ayeuna, Pak. Kira kumaha dorong lagi tadi. Cih, siapa dibejakeun teh boga duit ayeuna mah. Kewan ku kumpul heula. Jual heula Pak kebon. Kayak meuli deui isukan. Kayak sia gitu. Kudu maju jual kebon. Isuk mah hadean motor mah ieu. Lah, berapa mau make deui motor ieu? Kopek ieu. Tadi ge di cewek ku aki-aki rabi. Sianya anu dirasa.